Sobat Caki. Halo barudak. Halo. Puji Gusti Sobat Caki dinten ieu tepang sareng Ibu Afi. Ayeuna teh Ibu di babaturan ku Talita, ku Gea, ku Nalona, ku Vio sareng Gepi. Nah, Sobat Caki, cing Ibu taros ieu. Aya Sobat Caki di bumi aya teu nu resep nyanyi kanggo muji Gusti. Aya? Saya pisan ya. Kumaha tah nyanyina teh? Ku sora nu tarik atanapi laun isin. Tah, di Alkitab aya diseratnya dina Jabur 47 ayat 2 jeung 3 kieu. He sakumna umat gerak keprok sing rame. Paruji Allah kulalaguan sing tarik. Pangeran nu Maha Agung wajib dipakaserep. Mantena Raja Agung ngasta sakuliah jagat. Tah janten Sobat Caki, upami orang nyanyi muji Gusti, saena teh ku sora nu tarik, suka bunga, ulah isin-isin ya. Jika barudak di dieu nya hoyong nyanyi muji Gusti, siap? Siap. 1, 2, 3. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitamu dalam Kristus. Yeay! Sakitu heulanya coba Caki tepang deui di sanes waktos. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.